Kayak gara. Ya asal mengingatkan aing kang ngimpi kamari ya. Ya, mak bobodoan ya dagang kacangnya. Tadi nyaan. Oh nyaan. Mantap mau cek. Ente, boga cek cok neng. Oh. Lain mah orang ngimpi soalnya ya aya nini mentaan merecek. Mantap bohong ya. Ente boga mah teu parisa we neng. Ah, ada boga KTP acan neng. Oh, bodong meureun boga KTP mah. Oh, nya geus lah ayeuna mah kieu ya. Tuh, mah nya ieu aing aya duit nu cek kasem di ceker meuli gula. Tapi bae we beuting ieu nini anu ieu teh ieu anu merecek aing. Ya, urang aya duit ya mah ieu 10.000 nya. Ieu mah jeuker emak we ya. Tah nya. Heeh. Kacang Geus mah urang mah sedekah. ieu. Heeh. Nya nuhun atuh neng. Geus man mah heeh. Sing ngamal ke kamar teh sing barokahnya. Amin. Sing gede milikna, sing beli mobil, sing beli sawahnya, doakeun kumanya. Amin. Geus mah. Mari balik atuh nya. Kan di jalan mah lamun aya pengkolan mengkol tong lurus wae sing nubruk. Karunya eta nini teh aing mah. Ih, geuning aing teh dibere nanaon nya. Teh dibere cek, teh dibere nanaon aing. Ih, aing mah ngimpi teh terjadi kenyataan meureun. Tibang menang kacang yang jauh humpul. Ih, aing duit keur meuli gula deh teh nu cek asem. Duh, aing meuli gula kumaha nya? Lah, nganjuk we lah. Daripada aing untuk menang gula rek ngarujak kumaha aing. Aing mah ini teh ngabadul eta mah. Kemana anu beli gula sih? Nilila banget dah aing mah. Geus disiap-siap pun ieu koekna. Ini aya esna suka nilila banget si Siti mun ditita ka mana-mana teh. Emang geus duitna di dieu, nanaon di dieu. Ampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh kenaon? Arek ngarujak. Tadi teh Siti aya ka imah, ngajakan ngarujak. Pugu ieu nungguan si Siti cita meuli cengek jeung gula nilila banget tadi dibere duit na geus teteh. Kemana? Sih nya. Nya. Ieu amis teh si teh kos kieu. Ya udah cari asaan. Kayak pugu gerek dirujak, di berak eta mah pasti sumpah simpang heula da. Selodan, pasti ngobrol heula. Nih ampun dah, keur manggeus bahan-bahan di dieu tibang cita meuli gula ge meuli pisan. Mana sih mangkatna? Aing mah jadi nganjuk deh aing gula teh. Duitna diperekeun ka nini menangna kacang jeung cau. Duh aing berharap menang cek teh. Si jadi nganjuk aing. Bae kayak aing ngabohong we ka cek asem. Kan bae. Nganjuk deui ngaranna manehna ieu ke cero dia. Kan beta manehna. Bodoh. Pisan sunah itu. Segala mama kacang coba. Kacang naon kacang harus mencok. Ya aing mere tadi amplop ini aing dibere kacang da jeung cau pek keur saria. Ieu sia mere duit 10.000 teh kurang. Maseu. Bodot deui Iya, kurangnya asa manyi deh penceng sakieu gula sakieu mah 10.000 mah. Henteu, tataana di 20.000 tuh kan cero dia. Mahal tuh. Kayak usia bayarnya tuh kan cero dia jadi buka utang 10.000. Coba ke tuan ditanyakeun ke cero dia. Terus ya pasti nggak bohong di wae dah mah mungkin. Cero dia mah murah dah, imah malah leuwih sok pulanganana. Jadi 10.000 aja bohong jalan. Yang bos kayak, masih saya mah ngarujak guys utang mah ngangke we mending mah betul we. Tadi gomping ya jauh dia tuh warna dia. Benar-benar imahnya. Oh, cuma geus lila. Geus ya menang kacang dia jeung cau tah, kacang jeung cau. Sungai berulah aing meninggal
tos pribut tuh. Masih rese banget ah. Tapi ya. Aduh, aing hayang minum aing aus. Coba eta ku geus dijieunkeun eta nangan banget ah. Iya dia sakit. Pada Kamulang teh. Ih, aing kan geus aya si Rupin nyamper cemik ka Arunda. Lu ieu rada teh nya. Kabeh we cengekna. Buset, alabatan omongan tetangga meureun. Oh, pedes. Pedes. Oh, sarua kos saria tah. Ya ampun, alurang bager sakieunan ya. Coba eta tong didenge. Lieur. Ih sakumaha ieu na. Saeutik. Dua. KW tilu. Ah, hiji aing capek. Saandra we nya bisa.